Jika duit untung teka tincak karena satu gue. Kemana nyanyangan duit bingung jualan ewe tapi butuh nama dakur 20.000 ya teh tapi kemana nyanyangan aduh jika duit 50.000 iya mah nusahanya aing teka beneran urang mah butuh nage dakur 20.000. Iya mah 50.000. Udah dia. Hey. Kemana iya duit muragna? Iya mah jiga nama pas ngodok HP itu jadi raga. Nyanangan tuh teh hali. Non, Tadi kena gitu gua. Bukan nyangan buat dompet murahnya. lain. Nah, Duit. duit murah. Lain murag. Nah, Murag itu. Oh. Aduh, Kak. Ngaling. Ih, mau balik. Aing mah. Mana ya duit? Duit ya Allah, ditabik ke mana ya Allah? Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Kapanggi duit abi, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah duit abi kapanggi. Tadi urang neangan teh nempikeun ka umek-amek kangwal ngalewat. Jika nu kalaparan, jieu nu aik ngahakan. Nempikeun ka kieuna urang neangan maneh duit. Geus enak mah tulikeun di jalanna neangan urap sampe. Sabar barala balak teh. Tadi mah dia ngaturit. Ai hayam di ditu. Aduh. Era di kelas aya ti hayam kagelae ku batur. Senal pabalat. Salah juga ieu jijigaan eta. Kieu kitu. Lain. Bolong suram nata teh. Kitu ta. Hiji 2 3 kemana sabare deh. Oh iya geus lah. Alah. Naon ieu Gusti? Meh kana sapu baat kana sapu ieu teh. Jiga manu kagele ku baturna ieu teh. Jiga nama ti hayam. Asa nya buti hayam. Cik ku aing penasaran numpuk batur ku aing di asaan. Gusti, benar ieu teh hayam. Aduh. Gini rasana aduh. Untung teka tincak. Karena sapu gue. Aduh. Oh. Abah kunaon? Iya, tikotok untung teka tincak. Nya ieu mah tikotok Abah. Lu untung apa miku Abahnya? Oh iya. Urap. Tadi tua mak mesti lapat can. Sadar iya biar ngajeuna Gusti. Dibawa kemana Abah? Arek di. Di kumaha? Ih, geus bersih Bah. Bebetkeun geuleuh. Bah, tadi abi manggih duit di jalan. 50.000. Cokot teu.
Henteu atuh. Ya alus eta medalin hak urang hak batur eta mah batur utur masa urang ragrag. Nya henteu da lain nu abi jeba. Abi mah da butuh na ikur 20.000 Bang. Jadi diantep gua eta 50 mah da teu butuh abi mah. Urang neangan we nya nu 2010 mah nya. Nya urang neangan 20 mah. Usahanya. Nya usaha.